Dali. Roda ayo. Ayo Pak, pengajalin nak. Ayo. Penembalan tengah ngomong acan. Terus kumaha tuh? Ngelupet tunggu. Nyawa ayo lah. Tinggalkan udah ting. 50 perelek we. Yuk. Buat ting gue dali roda itu. Tajel. Ini bawa ayat tuh. Asuh. Ayo, cuma gitu. Reno, depan sini kau jali. Honing Pak. Di masanya. Di atas sini kau jali. Disampur ngaron aku aing eueuh. Saha nu eueuh? Bang Jali. Teu nyaho aing mah tas dicai tas ngising. Bagus ayeuna mah hayo ngaron we kau jali. Oke heula aing rek balik heula ka imah. Alah, geng. Naon deh? Dahar aing kencot. Oh, astagfirullahaladzim. Nana, mana dia? Sedek madang. Healing. Ampun aing mah. Heuh, no. Mukul perlek. Ari tadi sih. Kan di Mangoyai teh ayahnya. Oh, ini mah panggil di dieu. Teu harga wae yang di mana Mangoyai sa. Lain mah di mana? Wah, masuk udan. Ya mah, masuk udan lah. Cari udanan. Heh. Tapi heran loh. Ya Dino. Chris. Wis euy. Ya. Dari ieu teh ya perelek biasa dang mukulan. Daripada ke RT keur mah aing lapar ye. Liwat teh rek. Atuh. Meureun seueuh mun make pedanya heuh. Puguh can madang panti isuk Ah, pedana nganjuk ke. Suara naon gitu, Pak? Hah? Suara naon gitu, Pak? Cicing aing keur ngadengkeun. Oh, inget no. Naon? Eta teh nu anyar kawin tadi. Anyar kawin. Heeh. Siapa teh nyaho nya? Nama cung intip. Ih, siapa masuk antap intip ah. Dosa no, antap intip mah. Lah, marukan nyolong beas teu dosa. Tapi heueuh nya euy. Pak. Watch. Itu, Pak. Naon itu naon? Oh, pocel. Lah, pocel naon? Puguh da jagong di pocel. Tukangan. Watch. Ini tukang. Mang. Kira datang Mang euy. Aduh. Ayo teh nyaho emang mah datang sebagai Assalamualaikum gitu kumanya. Nah, no. Datang deh tuh. Bang. Duh, nih sok atuh kalebet Mang ya. Bang. Ayo, Bang. Kandi Pak anjing. Mang, sorangan ka dieu. Atuh mun aing mah ngechat ka di aing ek nitip susu beruang. Lumayan, oi. Best jeung madang ieu aing. Sia mah loba teh nginum nah. Kamu batu. Ayo jurig apa jamai? Goblok nyangka jurig ka aing. Banget Ribut. masih gak jurig. Anjing nih saya nyebut aing juri. Naon goblok. Santai Bang. Saya nih blok. Atep. Naon? Ka mana sia? Naik balik. Jung ari teh. Pocong anjing tuh. Gitu. Pocong na we lalaki. Teh nyaho aing mah. Teh nyaho lalaki teh nyaho awewe sia teh. Wah anjing liwat mah anjing rese. Lihat nah. Aja na aing mah teh sieun kudu kitu mah. Ah, Jung, lemak ku sia teh. Naon? Dipikir-pikir, yeuh mahnya orang action kuno kitu. Sedangkeun nu kitu teh pan jin, setan nu kitu teh Pak. Manusia teh darajatna luwih luhur tibatan makhluk nu sajen. Jeung aya satu kisah ya baheula, sahabat Rasul Nabi Umar bin Khattab malahan papangih nu kitu teh diajakan duel. Gelut. Gelut. Lah, nyahoanan sia mah. Bener Pak, uang kebugan baik ya Pak. Pani sia no. Wani tuang gelutan bae mah. Teh ayo. Yuk.
Oh iya panjang. Sia. Ah, ditaruh baterai ku aing. Aing simasieun nama yo. Yo, Cong. Tuh cek aing ge padat, Pak. Kawan mah. Yo, Cong. Hampura penting aing mau ngalehan ti sia. Sabab kunaon? Harkat derajat aing leuwih mulia tibatan sia. Lamun aing sampai ngalehannya, Pak. Oh. Kan di harga diri Ah, aruh. jabret kamu teh. Sia wani duel aing. Wah, Aji. Sikat, Pak. Aji. Kenapa? Aja. Udah digebukan di. Wah, udah. digebukan. Udah, mah. Ya, kurang dijelaskan aina ya. Ek dijelaskan aina. Oh, jelaskan. Urang teh kieu teh ditahan Mang Gojali. Aduh, si Gojali. Si Gojali di wae. Beas orang, Pak. Wah, salong bisanya gre tadi. Goblok teh. Tapi lewat ku itu tolong si goblok teh. Dititah Mang Gojali ge. Wah, hai. Ayo masuk nyamper ke si Gojali. Hujung saperkeun be. Ayo, terlalu parah si Gojali. Ayo, kita kol baterai Ayo. ku aing. Mana Gojali? Seteh. Oh. Naon seteh? Ngaronda. Ah, ngaronda. Ya, sia tadi teh si Ergin siaran aingnya. Cie beunang Gi. Beunang aing ku brengsek dua ya. Aduh. Ding siaran aing sia. Aing mending ngarampot lihat teh aing. Kalau lupa omong. Ya bagus. Daripada aing ditenggelam di kabur aja. Aduh.